Aduh. Teh, maaf. Kebenaran. Miss, mau kemana kamu? Tadi tuh Cantik-cantik kunaon jam medud ya. tadi anu nabrak di ditu. Nabrak kumaha? Kunaon? Nyaker cicing kieu di kitu gerak. Saha? Teuing teu apal. Kemang naon sih? Kamu pan gelisnya, belewih menarik, leuwih gelis ulah dikitu-kitu mending ka dieu tah. Tuh kan. Gombal Asli. Beki menarik beneran. dasar. Terus ane reka mana? Apa ini kan itu? Ya itu sarang yuk. Ayo. Nyelepet teuingan aya di dieu keneh. Penyaing geus balik mana teh? Mana mah tega urang teh tadi nu di dieu. Tin. Si mah kesel urang di dieu teh. Oh, ampura we tuh dom urang karek beres mandi teh. Dah reudang. Oh, ampura urang. Ampura sok diampurakeun urang anu samen teh opieun. Dah. Silet beuteui. Berhasil nih mah. Itu urang nungguan tapi asal aya daun masa semangat urang. Yo. Udah nya dua sikit nyeburuk setengah hampura ieu mah. Nya bae batu syukuri cing seneng teh. Boding cenah euy. Yakin mah? Eueuh bae eueuh. Udah burakeun urang deui. Bae manfaatkeun deui ge. Nanya, ngeun euy ngeuna. Rek ulin ka mana deui yuk? Di sebelah kah? Sebelah ka mana? Warung teh tong duit na teh urang ge Lain macam minta duit tadi. Mani urang mah. Juga Dom. mana? Nah, di dieu. Amang? Saha? Jeung abud. Oh. Esa proyek urang. Doa kalau bateula. Mohon. Kalau resana si bapak dah. Kamu sakantena silaturahmi nya. Nya. Dom tadi di dia dong. Nah, tidak tadi. Ayo kalawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dom. Oh, bisa ke karang ninggalnya. Abi kaya amang. Alhamdulillah. Ya sok, sekarang mang. Ramah ya. Iya rencangan. Oh rencangan. Pantesan atuh. Iya Pak. Maksudna tadi teh silaturahmi. Oh silaturahmi mang. Abi tetanggi ti Payu. Oh no bumi tadi di kontrak. Oh mun. Namanya ngalihnya dia. Nah apa? Man iya rencangan caket kan itu. Oh. Terus malah kami terus kenalan ge yang Tapi mang di eta di masjid. oh di masjid. Sholat. Mau Beda-beda masalah orangnya. mau insya Allah kalau dijaga saya tapi Percaya kan teh. saya duaan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gelis gitu. Pas saha eta Pak? Oh eta putri bapak eta. Gelisnya. Alhamdulillah saya keturunan Rana yang bener. Cuma etang nabrak tadi. Pak, ngaruhnya kan? Udah naon itu dah ayo dia mau bonteng gua. Langsung mending rujak segera. Wes sarapan rujak wes di Kang Oyo Kang tamu. Pak Ku Abi bantusannya ngarudaknya. Insyaallah Ku Abi mah enakeun. Oh ya sok atuh. Tutusan atuh kalau raos. Neng, nju naon neng? Ki geura neng ngulekna neng. Ih, meni naonnya meni. Iya geura ngulekna. Kamu meninggal. Kumaha abi we? Naon tadi maksudna nabrak? Teka aja, geura nabrak sakitu ge. Jadi permasalahkeun.
Aku nih gelis-gelis gede amat. Usah, teraskeun lah. Hai. Ih, naon sih? Sok kenal sok dekat teh ya. Pupugu. Kan kita udah kenal. Nanti pada horeng. Kenal di mimpi. Pede. Naon sih rek naon? Tadi nabrak teu pupugu. Ayeuna nyaho-nyaho aya di dieu. Wawuh ti mana dicoba? Kamu mah pemarahnya. Rangki. Sok kenal sok dekat teh ya. Tiba-tiba aya di dieu, aya di bumi ngobrol jeung si bapak. Saha sih kamu? Salah rubuh teh ya. Ada kamu kunaon? Gede amat. Seolah kehidupan karung sing teh. Dari diri kamu, coba senyum satikmu. Buka gak? Antes kan? Gelis. Domba. Jelas sok. Ekspresikeun. Kasusahan tuh kesorangan. Keluarkeun we. Dan aduh mas takatnya sanes nyalira. Emang sedayana punya masalah. Tapi kan masalah itu terbiasa di punya rira. Perjalanan kamu masih panjang, Neng. Jangan pernah kamu sia-siakan. Nah benar eta saur si AA eta teh, abi teh. Mun senyum mah beuki manis. Cantik. Kamu nyar-nyar wae diatokeun. Ini asa kumaha gitu. Nyatu ayeuna mah rek moal jutek-jutek teh. Pede we. Pemandanganna saya? Mana saya? Oh nya. Taang. Ah, nyuruh wae ieu mah. Oh, Tuh nu di ditu. da teu reuy teu rame. Cing bener atuh ayun-ayun teh. Ayo ya ayeuna bahaya di dieu mah. Ai AA naon sih tiba-tiba aya di kehidupan abi siga malaikat wae. Iyalah, tugas sama cuma satu. Naon? Cuman pengen kamu bahagia. Gombal. Ya kan tuh. Tinggal gombal mati lain AA. Terus kemana tuh? Ka dieu. Daerah mana sih itu teh? Itu Bandung. Lega Bandung teh. Sodong. BBC itu nya. Wangun, bukan Cianjur. Sodong, terus itu mana nagraknya? Mana nagrak? Mana? Oh, eta. Neng, aku punya hadiah buat kamu. Mau. Naon eta? Amal, aku romantis tapi itu bermodal. Ih, Nah, itu mah apa? Ceetik. tapi lucu sih. Lucu sih. Tapi manisan kamu. Naon sih teu nyambung, tina lucu jadi manis. Itu nyambung. Itu. Kamu kenal? Go. Tom. Set. Alhamdulillah. Kumaha? Kabarna? Alhamdulillah.
Nah, naon digaan bahagia gitu. Pasti atuh orang kerbahagia pisan aslina. Sip. Orang bahagia pisan gitu kalintang di bahagia pisan. Orang bisa masih diobrolkeun anak orang mah bingung sih. Ngobrol kan. Tinggal ngobrolkeun. Gampang. Curhat kumaha. Tapi orang aduh era ngobrolnya kumaha. Gitu. Tapi asli go. Dan orang kan di mana nanti mau di baheulanya. Mungkin bisa diomongkan mah dileletik lah orang. Terus apa mainnya kumaha gitu. Tapi karetnya kelamaan boga rasa gitu orang teh kamanehanana nu luar biasa teh. Ayeuna sanggeus mainna katingali gede gawe sarua urangnya kan. Jadi angdek dobrokeun teh kumaha itu? Apal meureun? Meninggali urang keur bunga cigana meureun teh apal kan orang keur kasmaran lah. Jadi urang teh bogoh ka manehanana nyaah pisan. Tapi urang dek minta tulung ka maneh. Kau. Iki go. Kau pokoknya malah dibayangkan mau ningali lempangna kacida pas ningali senyumna tapi kadang-kadang sih lama kerba barengan aya pika sebeleunana pika geuleheunana tapi lah tepat dulu orang masalah eta mah yang penting mah orang bisa ngucapkeun rasa orang hayang kamanehanana bantuan orang ku maneh. Awewe mana sih anu beruntung gitu. Ente mah ganteng, gawe, geus mapan, no salahna tinggal diobrolkeun aja. Ya. Emang sah sih awalnya? Babaturan orang kan babaturan deket. Belis namina. Emang heueuh, Cong. Gelis. Bagus. Cocok ya ente mah. Alam lah. Kurang dibantuan. Bisa kan? Insya Asli? Ente percaya ke orang? Percaya asli orang. Kumaha tuh dong? Mana pakai caranya? Hah? Ajang orang mah cara mah bebari lah. Ayolah bagi Iya. dia tuh kumaha. Kieu, Com. Kumaha go? Pertama, ente kudu romantis ya. Romantis. Terus kok kumaha deui? Setia, 2 setia, jujur, 3 jujur. Romantis, setia, jujur. Terus. inti nama anu kumaha we. Anu bisa berkesan yang awewe. Yang berkesan. Urang lamun karek setia, jujur, romantis bisa tapi yang merek kesana awewe eta urang teu bisa kumacarana sih go. Urang yakin lah ka mana tulungan urang lah bisa meureun lah. Mere bunga lah. Bunga. Anjir gengsi urang mere bunga ka awewe tara-tara sih soalnya. Kumanya? Kumaha cara ngadapetkeun ieu awewe nih? Pengorbanan. Urang yakin ka ente bisa lah ngorbankeun gawena. Tinggal ente sibuk ngurusin gawe. Mun masalah eta go, urang tak paling teu bisa teh masalah eta itu kasibukan kumanya. Ya urang ngandalkeun maneh lah, pokoknya bantuan pisan urang asli ya mah. Bisa lah. Pokona kieu go. Saran nu di maneh bieu nya. Urang ngagueu bakal kan saran maneh. Pokona doakeun urang ngalakukeun saran nu di maneh. Yang menangkeun si Belis ya. Yuk, nyonya, urang Okay. kembali. Ya. Ya saran euy. Belis.
Elis, utarakan semuanya. Hai, Kebeneran aya encam. Abi teh epi obrolan. obrolan naon? Kamu lah, Cuk, kamu lah beneran? kamu lah. Kamu lah. Baik. Kumahanya? Jangan. Itu sih aku obrolkan naon sih? Tenan naon? Asli. Justru lagi nunggu. Abi teh sebenarnya mah bogoh. Abi teh suka. Sama. Abi teh pokoknya mah aya perasaan we. Terus? Coba kasa. Ke Mansan. San. Nya, Cocok. Mantap. Jadi kamu mau ngutarakan teh ke San? nya. Emang naon? Itu mantapnya cocok pisan kamu jadi San. Naon gitu. Hah, kamu bener eta. Cocok kamu teh kan udah gedenya dewasa. Geus pantes kamu teh boga kabogohan naon. Pantes. Pantes. Kembang titipkeun teh kembang di San. Jangan utarakan ke kamu. Jadi balikin ke San. Ya. Yuk, mendukung lah. Wow. Go. Halo, Com. Kamu berhasil tuh? Gagal euy. Sebenarnya mah geuning si Elis teh. Bogaheuna ka maneh, nyaheun ka maneh. Ah, teu mungkin. Urang dia ngungkapkeun. Tapi kapiolan kumanehanana yang nyatakeun perasaan salarosna mah bener boga pisan ka maneh. Aduh. Mah mungkin, Com. Kebayana kurang dijelaskan ya. Oke. Anu aja naon? Elis. Bahagia gitu. Nya tuh. Kan ieu kayak kembang sana ti Aa. Ah, biasa bunga mah tuh. Setiap istri oge pasti dikasih bunga. Ah, mah sering dah ngasih bunga. Kenapa sebahagia gitu? Iya kan? Ari eta saha? Iya. Istri Aa. Aa teh tos nikah. Atos. Karena nuju saya Oh gitu. Oh nyantun terus anya. kemana? Baca japkeun. Entong ah. Go. Yang mana ikut bohong? Yang mana bohong? Yang mana ikut bohong? Terus boga pemajikan rumah. Pun orang diteruskeun cil. Urang moal lila di kisahna. Bakal nyeri hati kena mungkin ada itu. Mending ayeuna nyeri hati emang. Ya kumaha gitu go. Umur orang mah panjang cil. Orang mah bisa lila-lila dan kisah orang di mana-mana. Ngerti bener kata geng? Yes. Hah?
aya picariosna abdi teh sareng kamu. Terus naon? Mungkin ieu mah pentingnya, penting terus sanes seureus. Abdi teh gaduh rasa ka kamu. Justru di pas di baheula pisan, cuman ayeuna nu bisa kautarakeun. Terus? Ya bi ngantosan jawaban di kamu, abi lain heureuy ya asli serius. Nah, sorry kamu tuh bilang dari dulu. Ya justru Kamu mah banyak cewek mah. Tadi tuh kali ya darat gitu orang. mungkin itu mah cuma sebatasnya dulu mah. Tapi untuk sekarang abi jujur asli, abi hoyong kamu teh jadi kekasih. Walaupun kamu anu bukan nu pertama kanggo abdi, tapi abi hoyong kamu nu terakhir kanggo abdi. Kumaha? Bisa tuh Ini beneran serius. sampai ke 2000. Please, jujurnya untuk sekarang jangan dianggap heureuy. Abdi nyaah ka kamu niatan lillah, hoyong kamu itu beneran serius. Udah atuh, ayo kita jalanin dulu aja. Bener. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Lila sa Cil teh. Cil. Oh, itu mana euy? Anu sih kopi? Juk mesan abang jiwa bisnis power ya. Aduh, rewe orang teh. Kopi naon? Alah, Siap sumiti. hiji lah. Hiji. Siap. Ente buka ieu Alhamdulillah. GP yuk. Gunung Panyaungan. Hebat sih eta. Go. Alhamdulillah. Tadi Aya sejaman. panas di jalan capek euy. Ayo kumaha. Kamari. Salut tenang kamarnya asli. Jauhnya. Lumayan jauh ge jagonya. Lumayan lah. Ginahan nih sih dia. Heeh. Kau alhamdulillah anu di mana teh ya? Wah, mantep kan. Orang bisa mendapatkan anak. Syukur we. Pokoknya orang berterima kasih pisan lah kamane. Kumaha seru kelanjutan. Asli dah go. Alhamdulillah. Pokoknya cara anu di mana teh ya? Nun pisan lah orang kudu kumaha sih ngebalas jasa maneh. Buahan ini. Eta hiji deui tuh. Siap. Udah mah. Ayo syukur we tuh. Kumaha responna teh ini? Halus. Pokoknya orang bunga pisan bunga asli beneran. Anu orang ada kakukan teh anu pas anu cara nunun kan. Siap. Kenalkan. Ayo. Rencangan sansan. Siap. Alam we. Anu pas ieu teh anu pas anu ku ente geuning bere perhatian kan eta anu mere ku bunga teh. Ya urang kita kan rada kaku urang masih beneran urang mah dari soalna jarang urang mah tara gitu kan. Kakara ayeuna kan urang boga nyaah nami ka manehanana. Tapi urang salut bener anu ku cara maneh teh. Banyak. Syukur aja berhasil mah. Bisi gitu cara urang teh asup gitu ka maneh. Tapi kok nya? Ya. Tapi kekeh sih go. Tapi terjadi beban pikiran yang orang oge sih sanggeus apaleun manehna jeung urang bener-bener ke manehanana. Emang urang ge paham sih. Paham manehna can bisa ibaratnya 100% buka jeung ngate ka urang nya.
Hari masalah itu mah gampang jangan tema kali itu nama yang penting mah sebenang lah Pokoknya mah gue aslina nanti cara menang maneh teh aja pokoknya orang nganonkeun ka maneh pisan asli. soalnya mah menang mana kabeh ge Tentu pokoknya menang maneh orang salut ka maneh beneran orang. Hah? oh bo sangkupatna jeung urang Pokoknya mah lamun tanpa cara maneh menangkeun nasi eta kudu anu urang mah salah tentu teu urang beneran cara maneh sih beneran pisan. lebih umum Pokoknya mah orang salut ke maneh no beneran berarti maneh sih asli. Pokoknya orang kudu kumaha sih berterima kasih ka maneh carana engke ngabalikeunana da apal sih urang euy engke nama. Gagal go cara maneh go. Naon sih? Itu emang bener cara maneh nu bener orang kudu terima kasih ka maneh kumaha sih? Salut. cing Jangan kita. Ya sih ngomong. udah Les. Les. Naon sih Com ih. Lis tolong dengerin dong. Lis, kamu tuh dengerin dulu tuh. Tek naon deui? Kamu makan ngabong. Sugan teh perasaan kamu nu ngomong teh efek teh perasaan batur, kamu mah teu jento. Lis, dengerin dulu tuh penjelasan Abi. Naon atuh? Karena asal teh karena Lis. naon sih kamu yang campur wae kana kehidupan Abi? Lis Pokoknya mah orang mah ngesorea mah ngadenge alasan. Pokoknya mah alasan wae. kamu kenal kamu tahu tuh perjuangan si Encom selama iya Lis kamu mah teu ngarasakeun kumaha perjuangan si Encom geus bosen ngadenge ungah poe 2 menit curhat tentang Elis sadayana yang apal curhatnya kumaha Lis cinta sayang Elis segalana semenjak kenal sareng Elis baru hati sabobo yang ngebahagiakan Elis eta ucapan perasaan Encom jaga diri baik-baik. Astagfirullahaladzim, obat sisan-sisan si poho aduh ya mengadeng lamun teh minum obat ieu batal si eta mah aduh kumaha ieu euy bisa batal sisan-sisan ya Obat naonnya si Sansan? Awas ya. Buah-buah. Ayo mah. Awas ya. Min aduh umur orang sabar jam deui kalem lo pangletik hate musik kena panjang umur mah kena lila itu ngabohongan orang ya ente orang jujur asli orang ini apa Min maksudnya
Orang aya tugas mulia yang ngabungahkeun baturan. Oh, orang mikiran kebahagiaan batur, kayaan pan gering ripuh. Waktu saya kedeng dari pikirkan mah kerka diri serangan. Ya ente jujur kan? Wah, menurut orang teh mungkin Yang orang mikiran kebahagiaan batur lah, pikirkan mah kebahagiaan serangan. mungkin mau apa nih? Mau apa nih di jengkol isu? Ya mata pikirkan mah jadi serangan mah heula lah. Orang dek yang bahagia kena baturan. Tahan maksudnya? Bahagia orang lagi kamarenakeun Ini bikin gitu. cincong. Bahagia orang, cinta orang dek dihapekeun ka manehanana. Mulia, aduh, boga baturan. Ya, sakit WHD, kadang boga niatan gitu tidak naon. Min, tapi mun urang teh kaayaan kieu min. Sing sabar ya, si kuat lu. Tek dibikeun kabeh. Halus peniatan gitu kan, sing sabar ya, jadinya waduh. Tapi mun urang teh gering bakal diperjuangkeun min. Ya, sing kuat. Nah, urang bergering ini. Sabar ya, kersane Allah meureun. Amun urang teh gering kelaanan ngabahagiakeun batur. Diri sorangan lagi bahagiakeun. Tapi nah kehidupan ieu Tapi sing kuat ya, sing sabar ya. emang ridho Ngiri do bener dah. ridho nahan penyakit. Mungkin Allah punya tujuan lain. Mas jalan aku kieu meureun. Nuhun. Kesaning Allah moinannya teh. Nuhun geus ngabaturan urang. Mi HP Sing kuat tadi sing sabar. ulah dibejakeun urang boga penyakit ieu. Jadi jaga eta karena sanetan. Harus paniatan dirinya lo. Sayang kan Kak Elis? Ngomong kata. Ente, Mah bohong. Elis. Elis dipercaya kak. Sayang Lis, cinta, Elis segala gerak. Lis.
Com. Kau mana kudu ulah gitu go. Mun mana benernya ungkapkan mana secara nakil mana ngahirikeun ate urang duaan jeung si Elis. Apa untuk kumaha rasana urang duaan dikieu ku maneh ha? Com, waktu urang malila Com, Maksudna kumaha maneh ha? kisah urang mal aya di marane duaan Com. Sia, waktu aing malila Com, aing bakal ninggalkeun marane, amun bogo urang leuwih bogo. Mun nyaah maneh moal apal kumaha nyerina urang. Kumaha ieu urang nanahan ieu ka nyeri. Com, mun aya kesempatan kedua Com, urang mah nyanyiakeun si Elis. Tapi tak kitu carana. Moal aya kesempatan jang maneh Com, ngan ku ayeuna mah urang rek nitipkeun rasa cinta urang ka maneh Com. Please, ente lebih cocok nyape hati urang di dia. Sejak saat itu, dia pergi meninggalkan kami untuk selamanya dan takkan pernah kembali. Aku dan Elis hidup bahagia untuk selamanya.